Assalamualaikum ya. Panggil yang cece di dapur curhat Imas ya. Hari ini dinten ieu poe ayeuna cece kadang kapan kalintang bingah nanya sarang Teh Ayu wilujeng sumping Teh Ayu pasti tos karena serang anjeuna nya sok sering aya di TV-TV swastanya. Alhamdulillah Teh Ayu ieu. Alhamdulillahnya cece ge ieu. Aduh, biasa kadang kapan ku ajeuna fans pisan cece teh ieu nya Teh Ayu nya. Alhamdulillah janten fans. Dengan pisan. Duh, tebi-tebi anjeuna ka dieu nya. Nepi ka alah 4 kali naik onta 3 kali. 3 kali naik angkot ieu. Lain naik onta, naik angkotnya. Naik naon? Naik angkot. Naik angkot, naik onta. Berarti benar cece ngomongnya. 3 kali ieu. Nepi ka sampai ka hayang ka dapur Cek Imas. Pada di bandara loh. Di bandara aja. Aduh, bandara aja ieu. Aing kieu nya Teh Ayu. Mohon. Cece teh kan boga curhatan lagu. Curhatan isi kalbu, sugan lah ku Teh Ayu nya bisa diiekeun lah nya mencek urang mananya diresapi. Diresapi. Nya nya baraya ieu keresan ieu biasa curhat lagu nya isi kalbu ieu omat baraya ulah benu ieu da ari cece mah ukur curhat isi kalbu nya. Kabaraya anu nyeri hulu anu panu lalinu sedih suku omat ieu beda ukur curhat isi kalbunya. Urang halangkeun wae nya tapi dar kaleangkeun. Iya baheula cece keur zaman osok ngamen ieu nya alah curhat lagu teh keur ngamen dina kereteknya. Dina keretek. Cece mah kan lain angkot lain dina bis kota lain kafe cece mah lamun ngamen teh dina keretek. Oh gitu. Nya urang halangkeun wae. Salayem. Sanes bara main cece mah pengamen sanes pangedulan usaha di jalan sanes pangedulan deui cece jadi preman ukur di setopan nyiar nafkah demi budak jajan alah cece. Atasnya demi budak usaha kieu ayana demi budak usaha kieu buktina abdi yakin roda nasib mah berputar sabar bari ikhtiar sok hayang ceurik aduh geus ada kira ibu ari kontrakan can kabayar can BPKB can kabayar sok hayang ira nol seutik demi budak usaha kieu ayana alah demi budak usaha kieu buktina abdi yakin roda nasib mah berputar sabar bari ikhtiar kerja ngamen cucu teh turun turun ka sumur kadang-kadang ngagali sepiteng sagala dicabak cucu mah ieu matak bodoh salaki cucu mah nya ninggalkeun cucu geus 14 tahun ieu padahal cucu kurang kumaha sok cucu mah di kasur oke. Di dapur oke. Aduh kurang kumahanya kurang itu mah ieu pokona mah gurilam ieu ya gurinya pelem. Hai dadah saya aduh beti kantunkeun nya kitu teh ieu teu pira cece teh matak dikantunkeun nya kan cece kakurangan ngan salaki cece paling geuleuh naon cece raromehen. Kunaon cece ku salep alah cece teh baheula ku hamplas jeung ku pareun ieu kadang-kadang digelekeun ku stup kana suku teh suku sok diganti ku suku kuda jadi ragaji oke aya wae nya aduh urang lajang deui cenah nya jeung soyong tobat
usaha jeung pasrah jalan nu barokah alim jalan salah rezeki nu katampi jalan nu ridho ilahi ay demi budak usaha kieu ayana demi budak usaha kieu buktina abdi yakin roda nasib mah berputar sabar bari ikhtiar aduh demi budak usaha kieu ayana demi budak usaha kieu buktina abdi yakin roda nasib mah berputar sabar bari ikhtiar sanes baramaena abdi papengamin sanes pangadulan usaha di jalan tah eta teteh Ini asa nyurucut meni asa nya kitu teh teteh matak cek oge nya pasti kaduhung lah model lalaki nya nya atuh kurang kumaha lah cece mah kitu boten talent mah aduh meni cece mah sakala dicabak ieu sakala dicabaknya kuli bangunan cece mah geus jadi babu waduh cece mah sakala nagali sepite naon kuli bangunan mamanggul naon nya kitu teh we kadang-kadang bata batu sakitu we sabangsana batagor gitu aku ai batagor mah di samelan teh geuning araos sama langkung raos pisan terakhir pernah cocoknya nya kitu teh aku sabab batur arembungeun kabeh kitu sampai ka cocok ngurebkeun ieu nya iya naon teh kuburan gitu sakala dicabak ari cocok enggak mata cocok mah teu bauan ieu kana naon kitu teu bauan sakala dicabak wae nya urang ieu curhat lagu anu kadua mangga lajeng teh atuh ieu mah khusus kangge cocok pernah kamari ngojek. Ngojek di mana? Ngojek pan cece. Ngojek di mana? Ngojek akon. Cece Cece mah beda jeung batur, ieu batur kana motor, kana mobil, ngojekna cece mah lain. Cece ngojek payung, jeung ngojek akon. Mantap kitu cece. Curhat nya barayanya. Ieu kasumpingan teteh ayu ieu cece ngerasa bingahnya. Kabungah-bungah pisan di hate ieu nya alhamdulillah urang lajengkeun wae dinu. Curhat lagu anu kadua nya tentang nyiar nafkah di jalan saminya ya semangat pejuang penyiar nafkahnya pejuang nafkahnya pejuang rupiah ya orang serayang kan laksanakan asik subuh asik ngecek radiator bade ka mana eta teh bade milarian honor najan kepanasan moal ere kelemah iman najan kehujanan moal ceri kembali lihan najan keanginan rek terus cecek berjuang demi anak ejeng nu lain ngarah karisikoan tah etanya apan baheula mah boga saki ayeuna nu lain teh keluarga nya tah cecek ya engke pas dina repna abdi hayang ngajak cek ayu jadi pasti lagu teh laguna kumanya star kerenyumponan resiko anu bawean cece star siap cek urang lajengkeun deui ya cenah star baheula lama ieu lagu-lagu cece itu star stur tep seruk stres gitu atuh entong di stres udah di stroke mah nya ulah ya orang tilu we namanya star ya oke pejuang rupiah ya siap subuh ngecek radiator saacan manasan motor aduh ngarah
cece gede honor lain gede bujur. Najan kepanasan otrek lemah iman, najan kehujanan moal jerik balilihan, najan keanginan rek terus cece berjuang demi anak jeung salaki ngarah karisikoan. Aduh ayo yo asih star store. Aduh gerengeangan nafkah di jalan asik star store asik kernyumponan resiko anu power sakali deui star store asik kernyumponan cece hirup di jalan yo kontrakan asik dempuan resiko anu powean cicilan hayang kalunasan ngarah cece teu diusir kudu boga kontrakan. Sekali deui teteh iya star store asik berjuang rupiah aya di jalan asik star store kernyumponan resiko anu poean sakali deui star store ngarah cece teu diusir kudu boga kontrakan. Subuh-subuh ngecek radiator Bade ka mana deh? ngalah honor saacan manasan motor. Aduh ngarah cece gede honor. Aduh tong gede bujur entong bisil bodoh kagoda kang asep kolor. Tah gitu cece nya teh ayunya Ari cece alhamdulillahnya nyuratkeun kalbuna di dapur. Ayeuna alhamdulillah cece berterima kasih ka teh Ayu nya tos tiasa sumping ieu di dapur curhat Ceimas nya. Iya hatur nuhun sarekat pasaltanya baraya sadayana urang tepang deui keku tembang-tembang anu lebih heboh lagi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paramias.